Nyeseh dua tamruan ditulikeun bangetan imah. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi mini vlog ibu rumah tangga. Seperti biasa we nya besti, isuk-isukna bagian susah seuseuh. Tapi rai teh besti teu nyeuseuna mah ukur 2 poe, tapi seuseuheuna kuatkeun ka 2 tamruan. Alabatan tinu boga orok ieu mah seuseuheun teh. Berarti engke lamun aya orok bakal aya 3 tamruan cigana mah. Geus lah bae tong dipikiran seuseuhan mah. Besti kumaha dieu beuki dieu teh konten teh kalah beuki eueuhan penayangan ge. Tapi bae lah moal dipikiran soal eta mah. Ayeuna mah nu aya dina pikiran teh soal isi kontenna besti. Heueuh lieur kitu kudu ngonten naon deui. Nu ngonten komedi ge sarua meureunnya. Kudu neangan ide konten anu pilucueun. Ari ngonten keseharian mah kieu besti kudu neangan pi obrolkeun dina carita video eta. Menguras tenaga jeung pikiran sebenarnya mah eta teh besti. Menguras tenagana teh kieu besti. Beberes anu biasana anggeus sajam ayeuna mah jadi 2 jam besti. Kan eta nu matak lilana mah besti mindah-mindah kamera. Komo mun cara batur heuh besti videona teh sok aya nempikeun ka 5 menit. Heueuh bisaan kitu batur mah bisaan ngisi suarana, bisaan mindah-mindah kamerana. Da ieu mah hoream mindah-mindah kamera teh besti. Komo bagian ngisi suarana besti meni mung teuing. Mung teuing ge anggar we ketang besti ya dilakonan. Da teu ngonten kieu mah atuh dadek ngonten naon. Ngonten komedi deui era besti sok pada nyingseurikeun. Awal ngonten ge kan ngonten komedi besti tapi pada nyingseurikeun. Ngonten masak-masak, datara masak unggal poe di besti. Tah ayeuna mah ngonten teh rek fokus we besti kana hiji tema. Nya eta konten keseharian. Konten keseharian kieu teh besti ada nu nyingseurikeun mah eueuh. Ngan nu geureuh-geureuh we besti. Video cenah naon video, naon dikontenkeun. Tapi lain teh besti dulur nu ngomong kitu teh. Heueuh besti nya dulur teh tibatan ngadukung makalah nyuntrungkeun. Alhamdulillah dari si besti-besti ti dieu mah balageur. Teu geuning besti teu karasa nyebeungetan imah teh geus beres. Tak ieu nama urang muka heula ieu besti. Tadi teh dibere ieu ku lanceuk besti. Hatur nuhun lanceuk.